kencangnya di Ini sama tadi ya nih. Cuma minat tuh. Wal hadirat itaqullah haqqatu qatih. Sabadana ngaturun salam kawan Islam sadayana aku upaya sami-sami kajati puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi ieu di awal bulan 2026 alhamdulillah urang masih keneh di papaduran Islam sadayana Allah Subhanahu wa taala. Mugi wae urang sing anu teu naramangge atuh margi urang karencangan urang sadayana sing pasihan kesehatan. Amin. Sareng deui naon wae pada malan urang anu dipikarir Allah sing barokah sing digambilkeun rezekina. Amin ya Allah. Ya, terus kami urang kita edan syukuran ka Allah di akhir ieu. Urang sakedap deui mayunan sasi saum mudah-mudahan mayunan sasi saum urang dugi ka sasi saum deui urang masih biasa di patepangkeun sareng sadayana. Atuh rekan-rekan abdi anu sadayana anu nuju di Al-Azhar konten mudah-mudahan wae sing sukses anu atos luhur sing rendah hati anu handap oge sing langkung-langkung tekun urang ulah sampai mogok di tengah Punten wewe. Jek. urang dina riungan ieu teh sejam munajat ke Allah terutama orang sadayana anu kami mah sing padinan kesehatan sekarang digambilkeun rezekina lah kitu ditebihkeun dihilangkeun tina balaina dicaketkeun tina rezekina amin teu hilap oge ka karuhun-karuhun urang nu parantos kulit rahmatullah anu tos lami anu engang barangkali sepuh moga-moga wae sing husnul khotimah dibarokati umur Quran Al-Fatihah. Ya karena berdua ya karena setengah surat mustaqim surat Amin. Apunten wae atuh geus aya atawa anu aya nu ngajikeun teu katawisan hapuntenna. Jadi pada nyambung Pak RW mangga. Tutup baik ku wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tarenang barokah Amin. sing janten manfaat sing janten ubar kang urang sadaya sampai ayo lihat di wawancara loba kamera kieu mah aduh.